dengekeun ku sia garoblog. Saha eta nu kamari anu nangtang ka Padedi geuning nya. Aduh aing gila goblok eta ante ku kawanina euy alus pisan goblok aing mah euy. Hebat aing mah eta nu nyebutkeun aing anak kolong, aing wartawan anu kitu. Urang mana eta teh? Cik euy elingan sa ieu mah euy lah. Saeutik mah elingan ulah kitu-kitu teuing lah jadi jelema kitu nya. Di Banyur ku cai panas ka dileom ku aing teh. Ulah kitu-kitu teuing lah nya. Komo bari jeung aduh aing mah salah ka BG lah. Ulah kitu udah bisa meureun diobrolkeun dengan baik-baiknya. Ulah ngarasa aing jelema beunghar, ulah asa aing anakna kolong gituna. Teuing kolong naon aing teu nyaho. Da aing mah sebagai anak hansip henteu kitu-kitu teuing goblok. Cik bejaan tah sameme bejaan teh bere kopi heula. Nah dicampuran we ku solar meureun nya tah kitu. Sakitu tah aing mah coba pepelingan lah. Anu ngareunaheun we kitu ngomong teh koplok kitu. Teu baraleg sia mah sungu teh teu dijaraga. Etika naon eta teh ngaranna aing teh apal goblok.